Silalatu, Gunung Salak. Silalatu, Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna tina roman fiksi sajarah menggambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran urang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kateu weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantar Jati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda Pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode huru hara di Sunda Kalapa. Huru hara di Sunda Kalapa. Jeung ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Basa sanaya keukeuh nyarita hayang ngalalana ka Batavia silalaki urang lembur Tegal Parang teh meresaran. Lamun kisilah keukeuh hayang muru ka Batawi mah supaya henteu hese mending milu we ka tukang parahu pokna ngabejaan. Melu kana parahunya? Nya. Sabab 2 poe sakali sok aya parahu ngakut hasil bumi ka Batawi. Kisilah bisa numpang kana eta parahu. Tembal urang Tegal Parang teh. Lamun parahu anu ngaliwat teh ukur 2 poe sakali. Nya iraha atuh bakal ngaliwat deui? Sanaya tumanya. Sebab mun parahu anu ngaliwat teh kakara kamari meureun mahna teh kudu ngadagoan nepikeun ka isukna deui. Ke urang inget-inget heula. Tadi isuk teh aya anu ngaliwat ti kaler ka kidul. Jadi meureun tatanya ayeuna mah sareupna ieu ayeuna waya sareupna ieu bakal aya parahu anu ngaliwat ti kidulkeun biasa nama eta teh parahu ti Tanjung Barat. Omong urang Tegal Parang unggek-unggekan geuning make aya parahu anu nyieun lalampahan wayah sareupna. Kapan supaya anjog ka palabuhan Sunda Kalapa teh mangsa subuh. Di palabuhan teh barang hasil bumi dibawa ke pasar mun keur jualan di pasar. Tapi mun hasil bumi teh keur iangkeun ka pulau sajen nya langsung we ditaekeun kana parahu badag. Omong urang Tegal Parang deui. Sanaya unggul-unggul da manehna mah sasat ka karanyaho atuh. Ari geus yakin rek muru Batawi mah hade ku kami urang PHP-keun we ka tukang parahu. Da kami magis wawuh ieu. Lamun eueuh kawawuhan mah moal bisa kigituan. Angot ka jalma saliwat mah. Loba jalma jahat di jalan teh. Cek urang lembur bari nerangkeun yen ngajalankeun parahu sapeupeting di walungan Ciliwung rek ngurus Sunda Kalapa teh mungguh matak bahaya. Ari sababna kapan cenah sakapeung masuk aya begal megat-megat di jalan. Nu matak keur padagang mah. Heueuh anu gede modal mah. Kolu nyewa jalma anu boga pangabisa pikeun ngawal barang salila di perjalanan teh. Cek urang lembur teh bari nerangkeun yen ngajalankeun parahu sapeupeting ti walungan Ciliwung muru ka Sunda Kalapa teh mungguh nangtang bahaya. Ari sababna kapan cenah sakapeung masok aya begal megat-megat di jalan.
Pikeun kasakitu kalina sanaya unggek da kakaranya hotea, malah sanggeus ngadenge beja di perjalanan sok aya begal nu megat-megat. Manehna teh meureun kudu iatna bisinya di jalan aya gangguan. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Teu salah omongan urang Tegal Parang. Mangsa saripna teh nyawe aya parahu ngaliwat. Parahu teh lumayan gedena nu ngawelahna oge aya opatan. Ngan ku sabab cai walungan teh maju kahilirkeun atuh dina ngawelahna oge antare we henteu loba ngaluarkeun tanaga. Ngan basa parahu dipegat ku urang Tegal Parang nu boga parahu teh siga nu sungkan mawa. Kidongso, ieu aya nu hayang numpang ka Sunda Kalapa milu cek urang Tegal Parang bari nunjuk ka sanaya. Parahu nu eureun parahu teh eureun ari eureunna mah ngan jalma anu ngaranna Kidongdo teh siga nu teu ridho parahuna katumpangan ku jalma anyar. Wayahna penting ieu mah ulah aya nu milu lah. Ki Panji, sabab kami nak keur riweuh ieu. Ieu barang kudu dianterkeun ke kancangan kepala buan. Jadi kami teh henteu bisa leleda. Omong Kidongdo nyarita ka urang Tegal Parang nu ngaranna teh Tetela Ki Panji. Gitunya Ki Panji semuhan deul bari ngalieu ka sanaya. Tapi basa Ki Panji nyarita kitu teh ari sanaya mah langsung bae tuturubun ka sisi cai bari nyarita. Milu we tuh. Ada kami ge janji moal rek ngadieueuh lah. Angkoh mun teu milu kana parahu kami moal nyaho jalan deui. Ari geus nyarita kitu mah ngan jeleng bae sanaya teh ngajeleng kana parahu. Ningali sanaya geus aya dina parahu Kidongdo teh katangan siga nu hariwangeun. Manehna netep ka hiji lalaki jangkung gede anu pipina bewos jeung leungeun kencana make gelang bahar. Si pipi bewos teh henteu loba carita kajaba ngobahkeun leungeunna. Mere isarah yen parahu kudu geuwat nuluykeun lampahanana. Atuh geuleuyeung parahu teh maju deui. Sanaya gugupai ka Ki Panji minangka pileuleyan bisi moal bisa tepung deui jeung itung-itung tumarima kusabab geus bisa nulungan mangmehapekeun manehna kana parahu. Sanajan sabenerna mah tadi teh geus ditolak ku anu bogana. Ari sanaya nu mata keukeuh hayang numpang kana parahu teh salian ti meunang hayang leuwih praktis murup Batavia. Tibatan mun kudu lempang tapi oge alatan aya kacuriga kana omongan Kidongdo. Omongan Kidongdo anu ditepikeun ka Ki Panji teh matak pikaheraneun. Ongkoh keur gurung gusuh jeung rariweuh tapi naha atuh make kudu nyisikeun heula parahu. Parahu anu dikasisikeun teh siga anu hayang mere waktu malar Ki Panji atawa saha bae bisa milu naek. Ari kacuriga anu kadua, waktu sanaya unggah kana parahu kabireungeuh Kidongdo teh ngareret ka lalaki jangkung nu pipina bewos teh bari pasemona siga-siga anu gimir. Kumireungeun eta dua kajadian anu dianggapna aheng sanaya ngarasa yen dina parahu teh keur aya hiji kajadian penting anu teu dipiharep. Boa-boa si bewos teh jalma jahat anu rak ngabegal parahu. Cek sanaya dina jero hatena. Sabot mikir kitu ari parahu mah geus ngangkeleng muruk ka tebeh hilir. Parahu teh eusina pepek da mende ngagugunung kitu ngan sanaya mah teu nyaho naon anu dibawana sabab dituruban ku kadut. Anu leuwih aneh deui mah sapanjang nyorang lalampahan. Awak parahu salima-lima ka asup Kidongdo saurang oge maneh henteu lemek henteu nyare. Di antara maranehna maneh teu hayang ngalobrol. Nah nya kabiasaan anak itu sabab ngakut barang teh tara ngalobrol. Nya saban ngakut barang teh tara ngarobrol kitu. Geus puguhing si bebos anu gelang baharna kandel mah. Gawena teh nganangtung aja gue bari nulak cangkeng sabelah. Ari sabelah deui dipake nyekelan kana tihang parahu atawa meus-meus muril-muril kumis. Da bisi kusut katebak angin peuting. Sanaya teh heran jeung curiga ngan kusabab di sapanjang jalan eueuh kajadian aheng atuh manehna oge henteu kataterusan curiga jeung ati-ati.
Malah ku sabab harita teh bulan geus nembongan manehna mah gawena teh rutret we ka ditu ka dieu. Parahu anu mapai-mapai Walungan Ciliwung teh sakapeung ngaliwat sampalan sakapeung ngaliwat kaleuweung jembet. Tumpak parahu anu disapanjang Walungan Ciliwung hate sanaya teh betras inget kana caritaan Ki Mas Tanu Bareto. Ceuk Ki Mas Tanu Ciliwung teh baheula mah nyaeta nepikeun ka taun 1527. Jadi tempat balawirina parahu Pajajaran dina nepungkeun kahirupan dagang karatuan Pakuan Pajajaran jeung dunya luar. Ceuk Ki Mas Tanu urang Pajajaran teh kaasup anu jago di lautan. Sabab zaman harita mah boga 7 palabuhan internasional anu nepungkeun Pakuan Pajajaran jeung mancanagara. Lamun di wewengkon Banten palabuhan internasional bogana karatuan Pakuan Pajajaran teh nyaeta palabuhan Karangantu jeung Muara Pontang. Lamun di Indramayu palabuhan internasional teh nyaeta Muara Cimanuk. Lamun di Cirebon Muara Jati. Atuh di wewengkon Tanggerang palabuhan dagang teh aya nu di Muara Cisadane jeung di Karawang mah Muara Citarum. Palabuhan internasional anu kawilang badag bogana Pakuan Pajajaran teh nyaeta Muara Walungan Ciliwung nu katelahna palabuhan Sunda Kalapatea. Ari Sunda Kalapa jadi palabuhan internasional anu pangramena teh alatan perenahna pangdekeutna ka puseur dayeuh karatuan nyaeta dayeuh Pakuan nyatana kota Bogor kiwari. Ceuk caritaan Ki Mas Tanu zaman harita mah kapal-kapal dagang teh bogana pertegis. Nya kapal-kapal dagang boh bogana pertegis campa, parasi atawa boh bogana bangsa keling. Teu weleh balawiri di laut muruka pada leman mapai-mapai Walungan Ciliwung. Mun segeureun di karatuan Muara Beres nyaeta nageri bawahan Pajajaran. Eta kapal dagang teh nurunkeun barang. Mun anu nurunkeun anak kapal dagang urang Portugis maranehna nurunkeun barang buatan Portugis kayaning poslen, kain halus atawa ukiran tina logam perak. Mun anu nurunkeun anak kapal dagang tina negeri Parasi atawa Persia, barang-barang anu diturunkeun teh nyaeta kain wol tina bulu domba jeung rupa-rupa perhiasan tina batu permata. Ari kain sutra mah biasana diturunkeun ku kapal dagang bogana Cina atawa India. Di mana kapal dagang bangsa dengan baralik deui ka nagrina maranehna ngakut hasil bumi buatan orang Pajajaran. Kapan di Muara Beres mah anu diakut ka mancanagara teh rupa-rupa beas. Mun anu diakutna ka Tanjung Barat nyaeta asem, pala, katuncar, pedas jeung cengkeh. Pokona mah Walungan Ciliwung teh bener-bener dipake keur balawirina kagiatan ekonomi internasional. Mun inget ka zaman harita mungguh matak pikasediheun hate sanaya. Sabab geuning ari zaman beuki ngaharep ka kiwari, ari kamajuan mah eleh ku bihari. Hampir 200 tahun ti harita parahu mah masih keneh balawiri di Walungan Ciliwung, tur Sunda Kalapa masih keneh jadi palabuhan internasional. Tapi eta sakabeh lain keur kawaluyaan urang Pajajaran. Sabab sanggeus dialung boyongkeun jeung sanggeus jadi rebutan negara-negara badag anu aya di Pulau Jawa. Dina pamustunganna mah betra-gerag kana leungeun bangsa asing kumpeni nyatana. Inget deui kana ieu kanyataan, sanaya jadi inget kana caritaan Nyi Mas Layang Kingkin atau arwahna anu arwahna nyurup kana raga badag Nyi Sunia. Cek Nyi Mas Layang Kingkin ka Ki Ginggi nu mantak manehna keukeuh hayang ulampreng deui ka alam manusa teh. Bonggan cenah manusa anu cenah nya anu masih keneh hirup teu bisa makieuhkeun kajayaan Pakuan Pajajaran. Ari kitu mah meujeunna mun Nyi Mas Layang Kingkin ngarasa tugenah teh. Sabab manehna mah kapan hirupna teh keur mangsa Pakuan Pajajaran aya di kieuna. Nyi Mas Layang Kingkin hayang makieuhkeun deui Pakuan Pajajaran. Tapi Ki Ginggi teu satuju sabab ceuk manehna tanggung jawab di dunya dina ngudag kawaluyaan hirup teh kiwari mah hancengan jalma di dunya. Ari makhluk nu geus aya di alam arwah mah paling oge mere papagah malar manusa Sunda
anu mangku keneh di dunia bisa ngaropea gawe supaya ajen inajen salaku manusia Sunda salaku anak incu orang Pajajaran henteu laas kaelehkeun ku Komara karuhuna. Meureun sabenerna mah arwah Ki Ginggi teh miharep malar manusia Sunda nu hirup kaayeunakeun sanggup ngajalankeun ka mampuh tanggung jawab dina makieukeun kasundaan. Tarekah Ki Mas Tanu teh sabenerna mah bisa dipake contoh manusia Sunda anu nyaah kana ajen inajen karuhuna. Hanjakalna sasama orang Sunda nya sasama orang Sunda sejena henteu ngamaklum kana para pilahna Ki Mas Tanu ceuk sanaya dina jero hatena. Ingat ka Ki Mas Tanu sanaya teh henteu sadar bet ngahariringkeun haleuang anu tadi digalindengkeun ku barudak anu mangkuk di lembur Tegal Parang. Ayang-ayang gung goong narame menaki Mas Tanu nu jadi wadana. Haleuang sanaya teh teu ditamatkeun batan laju dituluykeun mangadon balikan deui ngahleungna teh. Ayang-ayang gung goong narame menaki Mas Tanu nu jadi wadana. Kitu jeung kitu we ngahleungna teh henteu daek diteruskeun nepikeun ka mata kesel anu ngadenge atuh. Nah sia tembang tengan sakitu we kitu jeung kitu we sia mah teu diteruskeun. Omong si Gelang Bahar teh ngagaram samuka heul. Sanaya ngareret bet kakara ayeuna aya nu cacarita da kapan tadi mah panumpang parahu teh kabeh oge ting baratam gawena teh. Kami mah da hayang sakit we nembang teh. Tembal sanaya. Nah sia ceuk si Gelang Bahar deui bangun galak jeung teu suka dumeh sanaya hanembalan kitu. Hayang sakitu we. Tuluykeun sia. Embung, tuluykeun. Bet paksa perusa tuh. Ari embung kumaha? Sanaya kalah ka siga anu ngolek ka si Gelang Bahar. Kusabab kitu teh alatan sanaya ngarasa curiga ka ieu jalma teh. Pakaian sarua hideung beungeut purangas awak jalugjug jangkung gede boa-boa anu kieu teh cenah pandena mah jalma jahat. Begal atawa bajo cai gitu. Ceuk hate sanaya bari ngararet ka gigir. Hate sanaya teh memang geus teg kadinya. Ceuk Ki Panji oge kapan ari keur jalan peuting mah di Walungan Ciliwung teh sok aya bajo gawena ngabegal pedagang anu rek murup palabuhan Sunda Kalapa. Ayeuna mun ditepungkeun jeung ting baratemna anu keur ngawelah parahu ditambah ku jegrugna paripolah Ki Dongdo anu boga parahu. Nya ditambah ku jagrugna paripolah Ki Dongdo nu boga parahu beuki yakin bae tudingan sanaya teh si Gelang Bahar teh tangtu bajo matak supaya beuki kaboker deui ku sanaya teh si Gelang Bahar teh rek terus diolek. Nah sia maka mun nuluykeun eta haleuang teh ha ceuk si Gelang Bahar deui. Embung we. Nah sia teu apal da piranding ge ukur ngadengekeun tina haleuang budak di lembur Tegal Parang. Ukur saliwat buguh ge. Tembal sanaya. Nah, ari samemehna sia teu apal kana eta haleuang. Ngadenge oge kakara. Nah, ari sia lain urang kidul. Ceuk si Gelang Bahar deui. Urang kidul? Sanaya ngahulang. Maksud aing mah sia teh urang priangan. Kitulah. Sabangsa urang muara beres, urang cemah para tawa tipi lemburan kidul sisieun Walungan Ciliwung. Omong si Gelang Bahar. Lamun urang kidul, nah kumaha kitu? Omong sanaya netep seukeut. Urang kidul mah tang teu bakal harapaleun kana eta lalaguan teh. Eta haleuang teh ti kidul nyebar ka kaler. Da meureun hantem dia angkleung-angkleung sapanjang Walungan Ciliwung. Bot ti girang dikahilirkeun ku kaum padagang urang Kampung Baru teh. Tembal si Gelang Bahar. Teu apal kami mah. Tapi mun apal kumaha kitu? Tembal sanaya ngawalona siga anu puraga tanpa kadengda.
Lamun siapa pisan angot mun make jeung ngartikeun maksudna mah alamat tipe daran sia ku aing, ceuk si Gilang Bahar. Diomongan kitu sanaya teh mani ngajol bakating kureuwas. Panumpang sejen oge sarua di ngarenjag reuwas malah mah kabireungeuh jadi sarieun. Ampun, kami mah wani sumpah henteu apal kana eta lagu teh. Kidongdo sorana harosos bakating kosoak. Ngajerog sia. Aing mah lain nyarita ka sia. Omong si Gilang Bahar kitu na teh bari nekuk punduk sanaya satakerna. Enya sia mah tara ngahaluangkeun lagu nu bieu ya. Omongna bari ngarawas kana beuheung sanaya terus dijungkatkeun atuh anak awak sanaya teh ngajungjung. Damun ditahan mah meureun beuheungna teh manjangan siga beuheung soang. Ari sanaya ngarenjag reuwas teh sabenerna mah lain ngarasa sieun nu meh diancam mun apal kana lagu ayang-ayanggung. Ngarenjag sote bawa ningku penasaran naha make aya jalma nu ambek ku ngadenge lagu anu dihaleuangkeun eta. Kapanasaran sanaya teh acan kabayar sabab samemeh manehna nampa jawaban. Salah saurang teh anu keur ngawelah teh ujug-ujug ngagorowok tulung-tulungan. Tulung, aya baco, cenah. Kituna teh bari jeleng bae ngajeburkeun awakna ka cai. Malah geus kitu mah batur anu tilu teh nurutan tinggal jebur kana cai walungan. Sanaya ngembang kadu bakating ku helok, nah eta opat jalma nu keur ngawelah teh bet wawanian ngunculungkeun maneh. Mun nya wani ngunculungkeun maneh deui nah atuh henteu ti tadi bae. Pananya sanaya teh siga anu kabeneran dijawab ku sora ti darat. Dor. Eueuh, aya nu ngabdilan ka urang euy. Nya aya nu ngabdilan ka urang euy. Ceuk sanaya bari depa. Kidongdo oge pipilueun milu depangan ari si Gilang Bahar mah batan depang ngadon ngajeleng ka cai. Kecebur les bae teuing ka mending ngojayna teh teu kadenge kocepatna. Sora bedil teh terus bae disada, sawareh ditujulkeun kana parahu sawareh deui mah nyaho ka mendi. Ngan sanggeus nyaho ti parahu teh eueuh perlawanan pisan sawatara jalma ti darat jelung-jeleng kana parahu. Basa geus aya dina parahu bedil anu samagreng teh ditujulkeun dipake ngancam sanaya jeung Kidongdo. Kusabab Kidongdo teh ngacungkeun leungeun dua anana kaluhur tanda taluk atuh sanaya oge pipilueun mere tanda taluk deui. Ieu mangkluk baju teh. Ieu mangkluk naha? Ceuk salah saurang anu mamake saragam kumpeni. Kocepak aya nu ngojay terus hanjat kana parahu. Is, lain eta mah Kidongdo nu boga parahu. Ceuk nu anyar hanjat anu tetela salah saurang ti jalma opatan anu ngawelah parahu teh. Ieu meureun mangkluk baju teh nya. Si anggota kumpeni nu sabenerna mah urang pribumi teh nojokeun congo bedilna ukur ka sanaya ayeuna mah. Sigana mah lain manehna oge lain teh. Tukang ngawelah parahu teh gide. Nah make sigana sia. Ari geus saha atuh sabenerna anu jadi bajo teh? Kumpeni luwak liuk bingung sabab dina parahu teh geus eueuh sasaha deui. Tukang ngawelah anu opatan teh geus haranjat oge sarua pungak pingguk neangan bajo. Nah, geuning eueuhnya cenah. Saha nu eueuh teh? Omong sanaya bari milu rurat reret siga anu keur neangan. Heueuh si Bajul Buntung. Hah? Parok si Bajul Buntung? Mana si Bajul Buntung teh? Mana? Kumpeni reuwaseun bari rurat reret ka ditu ka dieu. Si Bajul Buntung teh anu jaluk-jaluk jangkung anu memake Gilang Bahar teh sanaya tumanya. Nya eta tembal tukang ngawelah. Kapan tadi oge ngajel ngojay nuturkeun di dinya. Tembal sanaya nunjuk ka tukang ngawelah. Mana? Tukang ngawelah nungguan heran jeung sieun bari kokotengan ka ditu ka dieu. Geus kabur meureun. Sabab sieun ku bedil kumpeni. Ceuk Kidongdo bari ngusap harigu ngarasa longsong. Syukur atuh.
Ari geus kabur mah. Cek si kumpeni oge ngarasa longsong aya nama. Ningali kitu sanaya boga kasimpulan yen baju anu nalahna ki baju buntung teh kacida dipika ginggisna ku urang dieu. Paingan dita tadi maranehna teh ngadadempes bae. Barang naon bae anu dirampas ku manehna teh? Kumpeni mamariksa. Can aya nu dirampas tuan. Tembal tukang wela. Duit kumaha duit? Teh kacoceng tuan. Barang kumaha? Barang. Weuteuh keneh tuan. Halus ari kitu mah. Sok kadiekeun ayeuna mah. Ceuk kumpeni. Naon tuan? Tukang wela sika nu can ngarti. Ulah pura-pura bodoh. Uang persenanana sia. Uang keamanan. Kapan sia teh ditulungan ku aing? Coba upama si bajul buntung teu dibadilan. Atawa mun cik keneh di dieu eueuh pasukan kumpeni. Meureun sia teh karoncodan. Saha ieu teh anu bogana? Sia ha? Ceuk kumpeni ngalieu ka sanaya. Da puguh lain atuh sanaya mah ngajawab teh cukup ku gide gue bari ngacungkeun dampaleungeuna. Sia meureun. Kumpeni teh ayeuna mah ngalieu ka Kidongdo. His, lain kami tuan. Aing mah mah lieur. Nah ieu parahu jeung barang teh eueuh nu gablegna kitu. Mun nya kitu merek dicabel ku aing lah kabehanana deuleu. Kumpeni teh ambak da kabeh siga nu mumul mayar upeti ka manehna. Parahu mah rumasa anu kami tuan. Tembal Kidongdo da sieun parahuna dijabel. Tak alus. Sok atuh sia mayar persenan. Ditagi persenan Kidongdo murelang ka tukang ngawela. Atuh mejeuna kisilah nu mayar. Sabab di kami mah nampa bayaran sewa parahu, kami anu boga barang. Jaba mayar sewa jaba kudu ngawelah parahu. Ceuk nu ngawelah parahu. Tapi pan barang nu siapan. Boh tukang parahu boh nu boga barang ari pamustungan mah bersilih tuding saha nu kudu tanggung jawab mayar sewa atawa upeti ka kumpeni. Ningali dua anana ukur patuding-tuding kumpeni teh ngadon beuki keheul. Lamun yang opi kieu mah tadi teh ku aing rek diantep we sia. Sia kabeh sina dikakalakeun ku begal. Barangna dibegal, dicabel, parahuna dituruk, jeung jalemana dipodaran. Cing sok. Mending mana? Mending Mending mayar persenan kana jasa aing dumeh geus nulungan sia duaan atau mending disebakeun deui ka begal. Omong kumpeni keheuleu nakar. Ningali nu parasea sanaya mah ukur nyenghel we jeung sirikeun. Tayohna mah kieu we jalma nu ngaku purah jaga keamanan teh. Begal keneh. Bedana ari begal anu punta-penta kana harta batur mah balakang aku begal. Ari keamanan mah paksa pirusan minta harta teh nyalindung dina pangkat jeung pancen salaku patugas. Dari nas-nas nama geuning sarua we hayang meres. Anggota kumpeni ieu mah. Ceuk sanaya dina jero hatena semu keheul. Da ari nuturkeun kana ka keheul nama sakumna kumpeni anu harita keur area dina parahu teh. Rek digitik hiji-hiji sanaya muntu pisan sabab kadareaan anggota kumpeni teh angot ti bangsa pribumi ukur porongosna wungkul anu hebat teh. Eta teh dumeh boga angkeuhan ku saragam kumpeni dari pangabisa nama jauh tanah ka langit. Ngan sanajan sakumaha keheulna oge sanaya mikir mun manehna ti ayana keneh geus nyieun gara-gara jeung kumpeni, alamat bakal bangga hayang muru Batawi teh. Atuh kitu sababna sanaya teh nyabar-nyabar maneh we. Manehna kudu bisa nahan kasabaran sabab tujuan anu utama mah manehna teh kudu bisa tepi ka Batavia. Tur kudu bisa ngalaksanakeun pamaksudan anu utama nyaeta ngajait nasib Ki Mas Tanung. Kusabab ningali panumpang jeung anu boga parahu teh siga anu sisilihan bae. Atuh pamustungan nama sanaya teh nyobaan ngasongkeun usul. Bener nama anu geus we atuh paro-paro nu boga barang wayahna kudu mere saparona.
Sabablannya muntah dijahit ku keamanan mah meureun pakaya teh kabeh ngabulasin diringkit begal. Tapi sabalikna Kidongdo anu boga parahu oge kudu mere saparona. Sabab Kidongdo bisa rugi leuwih ti kieu mun teu ditulungan ku kumpeni mah. Keun atuh hitung-hitung hajat we lah. Ceuk sanaya mere pamanggi. Tah motekar mikir ieu jalma teh, bener tah. Nya kudu gitulah. Sok gawat. Paro-paro kudu ada tuh. Cek kumpeni teh mani bungah dume sanaya boga pamanggi sarupa kitu. Meureun ari keur maranehna mah rek kumaha carana oge pek teh teuing anu penting mah menang persenan tina jasa nulungan rahayat. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula edaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.